Dina wengi urang biasa patepung lawung sawios ngangsa ukur di Comantara oge. Sabadana dina dinten tadi urang ngajalankeun ibadah saum urang sami-sami dina wengi ieu kuring pribadi ngajak ka sadayana khususna ka kaum muslimin wal muslimat urang ngajar karena kehadean urang berlomba-lomba dina urusan kehadean saur ulama oge cenah kitu. Atuh mudah-mudahan khususna urang mah meureunnan nuju dina sasi saum ayeuna teh saumna urang teh sing jadi saum anu super, bahasa abdi mah super gitu. Jadi saum anu merupakan saum panghade-hadena gitu. Atunya mudah-mudahan urang sadaya dina anggoning ngajalankeun ibadah saum teh sing aya dina kaberkahan rezeki oge kasalamatan jiwa katu tenaga. Taku kituna kaum wargi sadaya dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul nyaeta dongeng Sunda kanggo para wargi sadaya khususna meureun keur barudak lah kitu. Tapi mudah-mudahan sing aya pieun teu ngeunana kanggo urang sadaya. Amin Allah ya rabbal alamin. Dina wengi ieu sing kuring nyandak judul nyaeta Gagak Hayang Ka Puji. Sumangga wilujeng ngadangkeun. Dina hiji poe kacaritakeun aya gagak maling dengdeng ti Pamuean. Geleber wahi berbari ngaheum-heum dengdeng tea kana tangkal ladap sisi lembur. Kabeneran harita katanganeun ku anjing nu kacida kabitanana dapugu pangabukina. Ku sabab kitu ku anjing disampeurkeun, tapi sanggeus anjing aya di hareupeun boro-boro ditanya teu diret-ret acan. Anjing terus mikir di akaluna supaya dendeng teh kapi miliku manehna. Sanggeus manggih akal anjing pok ngomong, aya manuk alus-alus teuing nya. Pamatukna panjang, buluna hidung, tapi maneh lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandinganna dibandingkeun jeung Cendrawasih ge moal eleh cigana mah. Cek anjing teh. Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku Cendrawasih, gagak atuhun pisan. Manehna kungsi aya beja yen Cendrawasih teh manuk panghadena, tapi ieu mah cek anjing manehna moal eleh cenah. Tah kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing.
malah cek pikirna asa hayang ngabagi dengdeng tah jeung anjing teh gitu ngan usabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo banget gagak marah mae sanggeus dipuji ku manehna, cek pikirna pasti usahana hasil. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna gitu. Ku sabab kitu wok deui anjing teh ngomong, lamun sakirana daekeun mah hoyong nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna teh ngan rumasa sorangan mah satu hina. Saumur-umur kudu ngadunungan sare digorodog rajin manggihakeun ukur panyesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-ngadenge sorana meureun moal panasaran teuing cigana. Tah cek anjing teh barang ngadenge pamuji anjing sakitu ngeunahna gagak poho keur ngaheureum-dendengan ngong weh disada gak cah kitu. Atuh barang ngab pamatutna barang teh pupeh dendeng oge murag gitu. Anjing gancang nyantok dendeng nurag teh tulu dihakang tah kunu dihakang dinu bala cenah kitu dinu runtah beureun maksudna mah dinu bala gitu. Gagak muhanjakaleun mah teu ditolih diantep weh sababaraha jonjoran gagak teh cindekul we dina dahan da ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Tah meureunan carita teh mung sakitu, jadi intina mah meureunan anjing teh boga kahayang kumaha wae carana kudu beunang gitu. Boga akal intina mah tah ari aing gagak mah hayang kapuji teh gitu tapi poho ayeuna nya boga kadaharan ya jadi milik batur gitu. Tah kitu para wargi sadaya yang mudah-mudahan sing jadi hiji panghibur lah intina mah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Rupina dongeng ti simkuring tina wengi ieu dicukupkeun sakitu wae. Atuh wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu kaopat. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.